sesarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Simpen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina jama natul lilladzina qablahu nyata anu janten sifat kana lapat illadzina saencana qalu ari maranehna geus ngucap li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabagina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad ahida ilaina fi Taurat sajana Allah parantos marentahkeun ka kami sadaya dina jero kitab Taurat alla nu'mina li rasuli nusaddiquhu yen saenyana kuring sararea ulah percaya ka hiji rasul tegasna nyaeta moal ngabenerkeun ka eta rasul hatta yatina bi qurbanin takuluhunna nepi ka eta rasul mawa ka kuring sararea hiji kurban anu didahar ku seuneu. Fala minulaka maka kuring sararea moal iman ka anjeun Muhammad hatta tati nabihi nepi ka anjeun mawa eta kurban ka kami wa huwa anu disebut kurban teh madatu qurbihi ilallahi nyaeta sakabeh perkara
anu dipake pikeun ngadeketkeun diri ka Allah. Mina amin bombang rupa eta satoterna wa qoliha atawayana Painku bila jaat nalon maka lamun eta kurban ditarima bakal datang seueur bayado anu warna bodas minas samai ti langit pa'aratuhu tuluy eta seueur ngadulu atau ngahakan kana eta kurban tuluy eta seueur teh bakal ngahakan kana eta kurban wal alqa bakal nubu lamun eta kurban ditarik teu ditarima maka eta bakal cicing di tempatna teu kabeuleung misalnya. Lamun eta kurban teu ditarima maka eta kurban teh teu kabeuleung kitu lah. Wa ahida ila bani Israila zalika jeung sarengna Allah geus mere aturan ka Bani Israil ngeunaan perkara kurban. Ila bil masihi iwapikeun ka Nabi Isa al-Masih wa Muhammadin jeung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala dawuhan Allah ta'ala qul baik ucapkeun ku anjeun Muhammad lahum tawbikhon kalayan nyawat gitu kalawan nyawat kamarahanana koja akum yang saatnya lages datang kamarameh kabeh rusulun sababaraha utusan min qabli sancan kami bil bayinati kalayan mawa al bayinat bil mukjizati tegas tanya eta mawa rupa-rupa mukjizat wa bil ladzi qultum tegas mawa mukjizat kurban anu didahar kuseur atau misalnya tadi jeung mawa naon-naon anu kumarane diucapkeun wabil ladzi qultum jeung mawa naon-naon anu kumarane diucapkeun ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya jeung Nabi Yahya faqataltumuhum tapi nah kumarane diparehan wa khitabu liman fi zamanin nabiyya ari omongan ieu teh ditujukeun ka jalma anu aya di zaman wa khitabu liman fi zamanin nabiyya di zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana fihu sanajan eta kalakuan karbun-karbuna
li ajdadihim liridhobihi, tapi marana dianggap milu boga dosa kusabab ridho kana eta pagawean. Falima qataluhum, maka kunaon make diparehan eta para rasul. In kuntum sholikin, lamun teh maraneh teh bener-bener jamaah anu jujur. Fi annakum tu'minuna, dina pengakuan maranehna yen bakal iman. Ilda isyari bihi, nalika datang eta bukti paling kadabu, maka lamun marana ngabohongkeun ka anjeun Muhammad nyahitona, maka lamun marana ngabohongkeun ka anjeun Muhammad, faqad kata rasul min qablika, maka sanjena geus loba rasul-rasul sateuacan anjeun anu geus dibohongkeun ku umatna. Ja'u bil bayinat, anu eta para rasul teh datang kalawan mawa al-bayinat, al-mujizat tegasna rupa-rupa mujizat. Wal zubri jeung az-zubur kasuhubi Ibrahim, seperti lembaran suhuf Nabi Ibrahim. Wa kitab jeung wa kitab wa bi qiraatin, satamina hiji qiraat bisbatul ba'i, aya nu ditetepkeun huruf ba fihi ma dina eta dua lapat, wa bi zuburi wa bil kitabi, nyaeta kalimah wa bi jubi wa bi juburi wa bil kitabi kadinya. Amunir awalihi tegesna anu jelas, wa Taurat wa Injil, nyata kitab Taurat jeung Injil. Fasbiru kama sabaru, maka pek anjeun kudu sabar sakumaha sabar ma eta para rasul sancan anjeun. Jadi fasbiru kama sabaru, maka pek anjeun kudu sabar sakumaha sabarna para rasul sancan anjeun. Rasa kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa kita nimahi wa muka bi al-majidi wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi hadza man tadat ilaihi hajatu rabbina bi takmilati tafsirul Qur'anil Karim alladzi alaqahu imamul alamatu muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa tasmil ma qatahu wa huwa min awali suratul Baqarah ila akhir Isra bi tatimati ala namatihi min dzikri ma hamu bihi kalamullah ta'ala wa itimadi ala arja'u ahwali wa irabu ma yuhtaju ilaihi wa tarbihi ala qira'ati mutalifati masurati ala wajilati wa tabiri wajidi wa tarkit tatwili bi dzikril aqwal
ghairu madiyatin wa arabi wa ariba mahalu hakata wa arabiyah wallahu nasaluna bihi bid dunya wa asanul jazaa bil uqba bimanihi wa karam. Dina ayeuna urang nerangkeun surat Al-Imran ayat 187 184. Sari musannif alladziina nadul ladzina qablahu ya. Ari jama-jama nyaeta anu naon anu janten sifat katarangan kana lafaz ladzina sancana qalu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anu manehna geus ngucap ka kanjeng Nabi Muhammad innallaha qad ahada ilaina fi Taurat sanyana Allah parantos marentahkeun ka kuring sadaya dina jero eta kitab Taurat alam minul rasulina sadiquhu yen sanyana kuring sadaya ulah percaya ka hiji rasul tegasna nyata mangga benerkeun ka eta rasul hatta yatina bi kurbanin takulhunna nepi ka eta rasul mawa ka kuring sadaya hiji kurban nu didahar ku seuneu ni kurban zaman baheula mah kitu. Pala tuminalaka hatta tatia nabi maka kuring sadaya mau iman ka anjeun ya Muhammad nepi ka anjeun mawa eta kurban ka kami sadaya. Wa huwa anu disebut kurban teh eta naon man taqarrabu bihi ila Allahi min na'imi wa ghariha. Nyata sakabeh perkara anu dipake pikeun ngadeukeutkeun diri ka Allah bahwa mangrupa satu ternak contoh sapi domba atau liana fa in qabla ja'at naron bayatu'a minas sami fahajatu maka lamun eta kurban ditarima cenah bakal datang seuleut ti langit anu warna bodas anu cek urang kilat urangnya maka eta si eta kilat teh seuleut teh bakal ngaduruk atau ngahakan eta kurban. Ada kan ayo seuleut warna bodas kecuali kilat kana tangkal kelapa kan warna bodas kitu. Wa ila baqi maka wa ila baqi maka aku jeung lamun eta kurban teu ditarima maka eta kurban bakal cicing di tempatna can henteu kabeuleuh. Mah teu da mungkin ya kadang-kadang piraku sada teh kilat meuleum ka dinya. Ieu kajian kanjeng Nabi gitu kan. Wa ada ila bani Israil zalika jeung sajan Allah geus mere janji aturan ka bani Israil ngeunaan perkara eta kurban. Ila fil masihi wa bi Muhammad wa Muhammadin iwa pikeun Nabi Isa al-Masih jeung kanjeng Nabi Muhammad sawab eta mah satos Nabi Musa. Qala ta'ala lahum tariqan qad ja'akum. Jadi ya. Qala ta'ala qul lahum tariqan. Dengan Allah pek ucapkeun ku anjeun ya Muhammad ka manehna kalayanada tobian teh nyeureut nyawad atau ngerakeun gitu ngengera ka manehna. Qad ja'akum rasul min qabli bil bainat. Yen saanyana ye rasul teh kita ngomong kitu ka Yahudi. Yen sabenerna geus datang ka aranjeun kabeh sababa rasul cancan kami kalawan mawa abainat. Nah, abainat teh bil mujizati kalawan tegasna nyata marupa-rupa mujizat. Apabila dikutung jeung anu kubaraneh diucapkeun ka Zakaria seperti Nabi Zakaria walah jeung Nabi Isa patakun tapi kunaon cenah maneh kitu bet dipaehan lain diimanan gitu cek rasul teh. Wa hitabu liman fi zamani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta ieu omongan teh diarahkeun ka zaman hitaban teh teh ka umat-umat anu teh ka zaman-zaman aya di zaman kanjeng Nabi lain di zaman Bani Israil zaman Nabi Musa lain Yahudi zaman Nabi Muhammad ketika lagi diajak ibadah teh kalah kitu kalau minta kurban gitu atuh kudu kumaha nya syariat urang kurban anu kabentar paling dina 1000 teh hiji nu kabentar mah bener wa in kana fil lajidanahum liridahum bi sanajan saanyana eta kalakuan maihan nabi teh pagawean karuhun-karuhuna tapi manehna dianggap tilu boga dosa ku sabab manehna ridho kana eta pagawean karuhuna walaupun si eta nanti Yahudi di zaman umat Nabi Muhammad henteu maihan Nabi Yahya jeung Nabi Zakaria tetep mereka bagian dosana sabab naon ridho kana pagawean karuhuna tah ieu urang teh perkara-perkara karuhun urang anu salah ulah sok digawean ku urang ya seperti musyrik gitu kan ya ulah ya paling mapatatuh jadi sakabeh pagawean ka urang anu salah cek syariat agama ulah dijalankeun ku urang nya teh dianggap urang teh ridho kana pagawean sesepuh urang gitu. Ima pagawean sesepuh urang teh salah baheula misalkeun contoh aya persembahan untuk naon? Untuk sungai, persembahan untuk laut. Kita kira-kira eta teh kan hal nu mubazir, hal nu salah tina syariat, gitu kan.
mengorbankeunana bangsa naon, bangsa misalkeun contoh munding hiji gitu kan tanpa dieuheulan eta tuh ulah diturutan, namun diturutan berarti ridho. Jadi maksud utama ieu ayat nya in kuntum shodiqin lamun maneh cenah lamun maneh teh jeung bener bi annakum tuminuna inda isyani bi dina pangpan manehna ieu manehna bakal iman nalika datang eta bukti anyata buktina teh non kurban anu didahar teh. Jadi maksud utama ieu ayat pikeun ngabongkar kabohongan kaum Yahudi Madinah. Manehna nyeun syarat palsu ka Kanjeng Nabi kalayan ngaku-ngaku aya amanat tina Toret cenah. Kuring moal iman ka hiji rasul kecuali eta rasul teh moal kurban anu didahar ku seuneu ti langit. Nah, kan mata kabingungkeun syaratna eta. Itulah Yahudi itu sering berhujaya. Ieu ciri-cirina jama anu ngirian sifat Yahudi, dia itu banyak mencari alasan. Maka dina mukmin malah mencari alasan tapi mencari kemudian pembenaran tapi mencari solusi. Pada kieu ya, aduh kunaon make teu ngaji kamari tidur Pak. Itu teh kan alasan. Sakuduna urang kuduna sakuduna mempunyai solusi. Misalkan tidur terus lamun tidur wae berarti mau ngaji wae. Enggak Pak, nanti aku mau berubah. Aku tidurnya akan lebih awal, aku tidurnya gak akan begadang. Pasti aku akan tanya solusi gitu. Kurang teh salat subuh ketiduran. Pak ayo tiap hari ketiduran. Itu ketika ditanya gitu alasan teh tabiat Yahudi kudu dirubah. Orang Islam bukan mencari alasan tapi mencari solusi tina setiap eta teh. Karakter orang Islam seperti itu. Ulah sampaikeun urang nurutan kaum Yahudi, urang wa iman cenah ka hiji rasul kecuali eta rasul mawa kurban anu didahar ku seuneu ti langit. Jadi iman teh hayang ngabuktikeun nah cenah eta rasul teh bener teh aya amanat di Toret padahal teh bohong gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala asbabun nuzulna teh menurunkeun ayat pikeun nyombongkeun yen eta syarat teh lain dumasar kana kahayang neangan bebeneran lain. Tapi hayang nuksukeun tapi dina dasar niat anu jahat pikeun nolak kanabian. Mereka contoh kieu misalkan cek Asep teh Pipah boleh gak kita jadian cek si Pipah teh hegaya syaratna sabab baheula cenah syarat ini urang lamun aya salah kinu kalamar ka urang titah panyiankeun non danau atau teh talaga atau misalkan situ berarti kan salah satu bentuk penolakan tapi secara sayang sabari ngerak gitu udah mau mungkin gitu kan. Jadi penolakan bari jeung dina aya kasombongan. Pada zaman baheula mah kan ayanya takuban perahu gitu kan. Terlebih kan itu mah hanya cerita dongeng gitu kan. Ketika nanti si Sangkurengnya jatuh cinta ke Dayang Sumbi ibunya, maka cek ibuna syaratna hegae kurang diterima cintana tapi pangieun sagan atau pangieun perahu jadi nanti kita akan berlayar berdua. Badi dengan sama cerita-cerita untuk ngabobodoh nu cengeng ya. Terlebihna ieu pokona urang ulah ciga cara Yahudi ya. Setiap ketika orang aya kesalahan, orang selalu mencari alasan, bukan alasan yang terjadi tapi solusi. Makanya gambaran peristiwana, gambaran kurban zaman baheula mah nyaeta naon? Jalma boga kurban arek sato, arek kadaharan kadang-kadang eta teh jelema tuluy disimpen di hiji tempat di talian, misalkan di tempat nu laut, nu dia ada luhur, lamun eta kurban ditarima ku Allah cenah. Bener iman sama Allah tapi tidak sesuai syariat. Maka bakal datang seuneu bodas di langit anu langsung ngahakan eta kurban. Udah cuma dibentar menurutnya sehingga anu teh boroni domba kalapa oge nu anu teuas dibentar mah hancur. Atau batu oge komodi eta naon si domba atau kena kabentar teh kan ai bentar teh kan ai huntuna kayak gigi gitu. Ketika dia itu kan seperti ketika itu listriknya nyamber karena hiji barang pasti hancur. Komodi ieu domba meureun pasti hancur dagingna teh cek manehna mah cenah eta teh didahar cenah ku Allah. Padahal teh dagingna teh hancur abu-abu ka mana sehingga jadi tutung. Takakala pagi langsung paeh gitu kan. Jadi manehna yang bukti fisik anu luar biasa atau mukjizat hisiah pikeun nutup penyakit hatena hanya sebagai alasan unggul. Jadi
Maka di dia ayat nanti terus dia ayat ini rangkum secara filsafat hukum ayat tanggung jawab kolektif. Ya, ayat dina misal palang qatal tumuhum nahabat kumaneh diparehan. Padahal anu maehan mah ieu kan aya kalimatnya, ya kalimat mulai palima qatal tumuhum nah kumaneh make dipaehan. Padahal mah anu maehan teh aki ninin atau buyut anu dilupur. Tapi ku Rasul dikitukeun ku Allah sok bejakeun ya Muhammad gitu kan. Palang qatal tumuhum lamun marange boga saat kitu nah cenah baheula nanti Allah geus nutus Rasul tapi kudu make dipaehan. Jadi Nabi teh Rasul, Nabi teh nuduh kakang teh bisakeun. Nah cenah teh asep baheula tuh ai Nabi ai kitu mah. Pacu babat teh asep urang asup Islam yuk. Ceuk asep teh gawe urang daek asup Islam, tapi urang teh sabi urang boga amanat ceuk kitab Taurat bahwa urang teh lamun maneh ngajakan ka urang aya utus maneh kudu naon? Kudu nyiapkeun kurban. Engke kurban teh kudu lahar. Heuh kan eta teh ada ilahar. Nya di luar hukum adat gitu. Maka naon? Ku bapak teh nah cenah maneh bener aya syarat kitu dina kitab Taurat kunaon baheula cenah aya utusan Allah make dipaehan padahal lain asep nu maehanna tapi nanti kadituna buyut nanti buyut kaditu asep kitu padahal nu maehanna teh mah karuhun marahna ratusan tahun saencana. Nah ieu filsafatna sawe jama anu ridho kana hiji kajahatan kadina kitab nasihat dunia nya maka maneh lagi dianggap milu kana eta dosa gitu. Mata ku sabab urang nya teh lamun urang misakeun nempo misakeun contoh si ujug teh rek naon arek maling si barat teh nyaho si barat teh pura-purana si barat teh pura-pura teh nyaho we teu nyaram teu ngahagekeun teh teu nyaram teu naon make eta teh disebut ridho cenah dosana sarua. Maka ketika orang ningali perbuatan mungkar kalau kita kuat dengan tangan caram ku tangan bisa gelut tapi lamun urang teu mampu ku omongan lamun teu omongan ku hate lamun anu nyaram kana kamungkaran ku hate eta panglemah-lemahna iman ku sabab urang Yahudi zaman Nabi Muhammad masih kene baga sarta ngabenerkeun kalakuan karuhuna mode kan Islam itu kan memodernkan pikiran-pikiran orang-orang yang dahulu. Contohnya seperti ke di zaman purba itu awal teh tara make baju ya bika ya ieuna teh mimina ka mana-mana gundal-gandel bahkan handap lagi teh ditutupan gitu kan bahkan ulah laki ge kitu sarua datang aweuna teh perubahan zaman ada teh aya zaman aya para nabi turun mulai dilengkepan datang Islam disampurnakeun kalana kudu make kerudung kudu ngajaga aurat selain dina mahram sabab naon ngamuliakeun pisan Islam ka awewe ya ieu papatah bapa ya ku anak-anak bapa teh tara pernah digugu gitu Sep ya marana teh ketika urang nyaho ayatna jelas hadisna jelas nasna jelas dalil akal dalil naklina jelas tapi keukeuh we teu ngawarung maruka kerudung bari jeung dina media sosial naonan kikituan. Apakah dengan dia membuka kerudung maka enggak justru bisa menjadikan eta teh dosa jariah ka sakabehna cangka kolot-kolotna engke kadituna penyebab urang rezeki seureut sabab kaberkahanana nu kaduana hukuman ke dina setiap lembar rambutna bakal kudu dipertanggungjawabkeun jeung salobana sakumaha jelema anu loba nempo kana teh kana rambut manehna berarti teh hukumanana ka manehna azabna ieu bari jeung urang meuni keneh urang muka kerudung katingali ku sakampung daripada orang dina media sosial katingali ku sakabehna padahal naonan kikituan ya ulah lamun teu nyaho ieu panyaho hukumna ieu ilmu teh jang dipake jang diamalkeun pikeun kasalametan lain pikeun kecelakaan ieu nu kudu diperhatikeun nya ieu jadi urang teh saeutik-eutik rada mirip-mirip pos kana Yahudi ketika urang pelajaran aya ilmu teh tapi teu dipake gitu setiap kali tanyakan ke lalaki nu normal apakah mereka itu suka kepada wanita yang tertutup auratnya atau terbuka yakin jelas semuanya akan jangan naon atuh nu terbuka mah teu kudu diudag-udag urang ge da geus nyaho geus nyaho rek naon udag-udag teu kudu urang bogoh teu kudu urang ngawin gitu tah ieu maka ieu teh hikmah pelajaranna ulah sok nyeun alasan atau eko mah usumna gitu kan ieu ayat nanti nanti ekoma ari jengkol aya usumna ari ekoma usumna ari jengkol aya usun musimna ari alasan mah usumna tuluy bisa nyeun alasan ieu ayat naon nyindekeun sifat jalma anu miboga 1000 alasan pikeun ngalawan kana kasalahanana kana kataatanana
atau karena ketidaktaatan. Masalah sabarna lain dina kurangna dalil, tapi dirina henteu teu kabuka. Jadi kategasana dina bebeneran Allah ngagunakeun bahasa tobian nyerakeun atau nyawad hatina dina nyanghareupan kabohongan jama-jama nu kitu nu geus nyata bohongna urang kudu tegas nyambungkeun ka sombongan urang sombong ka jelema nu sombong eta ibadah itu. Menurut apa nu sombongna karena kesalahan ya. Bade sombong maka bikin salah gitu kan. Jadi dina hanya harapan kabohongan anu geus nyata urang kudu tegas nembongkeun bebeneran ulah sieun ulah gideun urang teh kudu kuat. Sang ulah loba kakeung sangka eta kabohongan teh runcag atau labuh. Tuh ini hikmah tina pelajaran sabar dina dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu dakwahna luar biasa ujianana. Maka diajar yang nolak na hiji kaum teh lain kusabab kakurangan anjeunna lain kakurangan anjeun ya Muhammad tapi murni emang kusabab bedegongna eta kaum ya kalau kayak sakedeung di kurban tanya kudu nyaho kurban teh ai dina kurban dina fikihnya ya urang secara umum melawe kana fikihna eta syarat kurban teh aya dua bar nu kahiji nyata syarat kurban teh pikeun jamaah anu kurban mudohi disebutna oke pikeun satu anu kurbana. Jadi ada dua syarat dina kurban mah, dina fikih mah. Kumaha cenah syarat kamudohina? Kudu muslim. Ya. Henteu sah lamun non muslim, kudu merdeka lain hamba sahaya. Kudu balik jeung boga akal, salos pendapat yen wali tiasa ngurbankeun pikeun murang kalina. Tetapi walina kudu balik, kudu boga akal. Bapak misalkan bapak rek ngorbankeun incu atas keran incu nya bapak nu kurbana nu ieu coba balik muga akal terus oge mampu nyata mampu teh naon jalma anu gaduh kaleuwean harta pikeun keperluan pokok dirina sareng keluargana dina waktu Idul Adha sareng dinten tasdik 4 poe tah misalkan urang teh sapoe teh kebutuhanna teh 100.000 atau misalkan orang buka kebutuhan nanti misalkan dina satu dihitungkan dina 1 juta lahnya tahun nanti belum orang boga tabungan sekitar 10 juta berarti geus mampu orang minimal lah dina hitungan ayeuna nya eta aya syarat satu kurban nyata kudu bahinatul an'am nyata naon jenis teh kudu bahitum an'am teh naon onta sapi domba embe anu diingu anu diternak eta ge kan aya syarat ta umur onta sabaraha umur onta teh minimal 5 tahun jalan ka 6 tahun karena bisa dikurbankeun lamun sapi atau kebo minimalna 2 tahun jalan rek 3 tahun lamun embe minimal 2 tahun jalan ka 3 tahun lamun domba kan domba jeung embe bedanya domba minimal 1 tahun atawa tos musinah teh geus murag huntu gitu kan oge nu satrasna salamet tina cacat teu meunang urang anu lolong anu pincang gering anu parna apalagi yang punya penyakit menular nah itu syarat saeutik dina penjelasan kurbannya. Terus misalkan ayat 148 fa in kadzabuka faqad kadzaba rasul min qablika ja'u bi bainatil mu'jizati wa zuburi kasuhufi Ibrahim wa kitab wa fikrati bi isbati ba'ifihima wa bi zuburi wa bi kitab amunir wa wadi'u wa taurat wa injil fasbir kama sabaru ya maka upami manehna ngabohongkeun ka anjeun ya Muhammad maka sanya geus loba rasul-rasul sata acana anu geus anu sancan anjeun anu oge dibohongkeun didustakeun ku eta ku umat teh anu manehna datang ka mawa abainat tegas rupa-rupa mujizat jemawa az-zubur kaning lembaran-lembaran suhuf saperti naon suhuf Nabi Ibrahim wa kitabi jemawa kitab tetapi dibohongkeun cenah jadi maksud dina ayat 140 184 nerangkeun maksud utama ieu aya teh nyata mangrupa tasliyah teh atau penglipur lara penglipur atau lamun ceuk urang mah ngabeberah ti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad dina waktu dakwahna nu luar biasa hesena ya kan kadang-kadangnya urang ketika dakwah teh kan godana teh luar biasa ya
Godaana kan seperti kieu aya budakna nu daek ngaji kolotna teu daek nita, aya misalkeun kolotna ditah ngaji budakna nu henteu. Itu kan satu dakwah teh godaan pisan. Belum omongan tinu luar, belum kadang-kadang kan anu mah ustaz jeung ustaz teh siga saingan. Heeh. Gitu. Matakan kunaon aneh ya. Emang dina akhir zaman anu resep kana tolab ilmu teh saeutik geus sunatullah. Sabab naon cek Allah tandana akhir zaman teh ilmu Allah diarangkat. Ulama-ulama bakal dipupuskeun. Henteu ulama dipupuskeun, masyarakatna teh diresepkeun kana ilmu agama. Contoh dina mingguan. Sok dina mingguan mana masjid anu regep kitu. Eueuh, itu mingguan teh asana teh mungkin ada tapi sedikit. Tadi teh tandana akhir zaman ya, tanda akhir zaman. Ini salah orang gitu ngabohongkeun Rasul teh kitu. Ongko urang ngaku Nabi Muhammad tapi ngabohongkeun ka Rasul. Ngabohongkeun teu ngalaksanakeun parentahna. Selama urang masih dina kelas tarbiyah, masih dina kelas belajar, belajar. Sabab ketika kalian sudah menikah, sudah menjalankan kehidupan hese kalian hanya dengan ilmu agama. Ya. Gitu. Nah, iya, jadi perkarana naon ulah belajar menjadi sifat yang munafik. Gitu. Ya kan Yahudi mah kana witik gitu ya. Yahudi teh geus diberi kesempatan kahayan alasan terus loba alasan. Maka jadi sarupa tasliyah itu penglipur ka misalkan pelipur ka ustad cek Allah teh ya. Tad sing sabar we cenah. Baheula lagi cenah tomboroning maneh cenah Rasul gerek dipaehan. Pira aku maneh sakit tugas eleh. Geuningan saeutik tu Nabi Nuh 1400 hampir 1200 dakwahna dan boga umat 40 abus agama Islam teh. Tuh nabi-nabi nu lain maneh mah cenah alhamdulillah masih kan bisa aja gitu. Jadi panggeuing Allah teh nya. Mata urang sakumage nanti urang ketika urang diajar ilmu teh salah lamun urang jadi ustaz yang jadi ajengan salah. Bukan kadinya, tujuan urang ngaji teh lain. Tapi hanya nyolehkeun diri. Wah kadi ulah boga cita-cita urang hayang naon urang hayang ngaji hayang jadi ustad atau ustadah atau ajengan lain atau hayang jadi tabligh penceramah lain kadinya tujuan salah kadinya tujuan. Wah Allah teu ngawajibkeun pinter ka urang. Allah mah ngawajibkeun ka urang tolab ilmu eta hungkul jeung Rasulna. Bahkan kalian girohna tingkatkeun deui ya. Ulah sampikeun eleh ku kaen saeutik gitu kan. Ya. Kayak gitu bakal kan urang kadang-kadang ngabohongkeun ka Rasul jeung Rasul dina hadisna saha saja ma anu diraketkeun anu dirajinkeun kana tolab ilmu maka Allah nu bakal ngajamin sagala rezeki kumaha rezeki nu teu disangka-sangka rezeki anu luar biasa datangna dan teu percaya engko urang rezeki hayang loba wae tapi ngalawan kana parentah Nabi. Dia kan lain di dia hungkul di mana-mana gitu karena pengajian luar biasa hesen. Itu. Matakan sakumaha urang ieu bertahan ya. Sampai ke urang puput nyawa gitu kan bisa mau bertahan karena ieu suatu kewajiban bagi diri urang. Ya lain urang kieu teh lain urang nu saleh tapi urang ngarasa diri urang teh perlu ngajalankeun ieu ti Rasul ya. Kanon. Terus itu sebagai non panglipur larat ya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Jadi ulah alit mana cenah kitu. Lamun Kanjeng Nabi didustakeun kumarena eta teh lain hiji perkara anu aneh atau anyar, lain. Di zaman baheula ge geus aya di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Sis itu geus aya penolakan-penolakan ka nabi-nabi. Geus jadi sunatullah ya. Sunatullah dina dakwah Allah maparinteran yen para rasul saencana oge ngalaman nasib nu sarua cenah ya Muhammad nyata didustakeun kumaha padahal teh bahkan manehna mah diparehan Nabi Zakaria itu kan dimutilasi Nabi Yahya kan itu dipotong lehernya sampai leherna itu dipisahkeun maka aya makam jasad Nabi Yahya aya makam mastakan Nabi Yahya itu kan luar biasa. Maka dina ayat ieu Allah nyebutkeun tilu hal anu dibawa ku para rasul saha bukti bebeneran. Nu kahiji al-bainat mukjizat. Bukti-bukti nyata anu bisa kaciri ku panon dohir hisiah saperti itu Nabi Musa atau tiasa Nabi Isa nyageurkeun anu teu damang seperti Rasul naon ngabeulah gula di sajabana. Oge naon
Nabi ge dibekalan az-zubur hikmah, lembaran-lembaran anu eusina nasihat, hukum, hikmah nya. Seperti suhuf Nabi Ibrahim jeung Nabi Sis. Nu kaopatna we cenah Alkitabul Munir, kitab anu caang. Kitab-kitab suci lengkap mawa hukum syariat, hakikatnya serta jadi cahaya pikeun manusia. Eta naon? Toret, Injil, Zabur jeung Al-Qur'anul Karim sebagai pamungkas penyempurna dina semua kitab. Maka urang dina talim, dina proses belajar anu kudu ditanamkeun dina urang teh kasabaran, pasbiru kama sabaru. Maka pek anjeun kudu sabar sakumaha sabarna eta para rasul. Sabar teh lain pasif, sabar dina ieu aya artina istiqomah, tetep we jalan ke ngaji, rek hujan, rek henteu, rek boga duit, rek henteu, rek aya batu, rek henteu, tetep we. Ya. Aku ngaji kudu aya batu, nah lamun batu pinter kau jadi kauntungan ka urang pan henteu. Kapinteran jang diri urang, kanyaho jang diri urang, salamet diri urang, batu mah jadi asbabna, ya. Oke, ieu teh sabar lain pasif. Terus aya tali sajarah, ya. Ieu ayat ngaitkeun perjuangan Kanjeng Nabi jeung perjuangan para nabi nu ti heula. Ieu ngajarkeun yang sing saha wae anu mawa bebeneran, manehna teh keur neruskeun sejarah emas para nabi. Maka disebut warasatul anbiya, para ulama teh. Gitu. Namun cinta ka ulama berarti cinta ka para nabi. Gitu hakikatnya, ya. Jadi oke, hikmah pelajaran atau ibro kekuatan mental. Ia ayat yang didik urang yang dinami gawe kahadean urang ulah luhur ku pamuji jeung ulah handap ku panghina. Dipuji tidak akan pernah terbang, dihina tidak akan pernah jatuh. Labun nabi wae didustakeun dimusuhan bahkan nek dipaehan komodi urang meureunna anu jama teh kadar biasa bari jeung urang ku Allah teh teu dibere mukjizat. Anu dipaehan loba ustad-ustad anu dipaehan anu dipun. Pan loba ustad anu di nanti anu didustakeun, anu dipitnah di naon. Itu teh geus jadi sunat nabi ge dipitnah kan disebut gelo, disebut ieu nya kemudian urang berenang. Mata ieu menjadi penglipur buat kita semua ya. Daya Allah lain urang benar, tapi urang untuk berusaha menjadi benar ya. Boleh kita mengaku benar tapi jangan menuduh orang lain salah gitu. Jadi nas tasawuf mah gitu kan. Jadi terus di soliditas perjuangan urang ngarasa tenang sabab urang boga babaturan dina kasabaran nyata nabi-nabi nu ti payun anu geus lulus dina ujian anu leuwih berat tibanding urang manggerak sakadar sakieu diuji ku Allahna. Para nabi mah luar biasa. Tah itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaatna wa min sadaqaladim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.